Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Nanggung tipayun semoga orang nyanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna dina danget ieu urang sadayana tiasa kumpul ngariung di ieu pantempat. Dihilap oge selawat sinareng salam mugia didugikeun ka junjungan urang sadayana nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargina, ka para sahabatna sareng ka jalmi-jalmi anu tumut ka mantenna. Salajengna simkuring ngahatur nuhunkeun ka ketua mudir sareng ka asatijah nu tos hadir dina ieu acara. Dihilap oge ka santri-santri sareng peserta LDKS nu tos bade hadir dina ieu acara. Salajengna kukuring bakal dibacakeun runtuyan acarana. Nu pertama nyaeta buka nu tos kukuring disampaikan tadi. Nu kadua maos ayat suci Al-Qur'an ku Ananda Rizky. Katilu laporan pupuhu ku Panata Calagara. Kaopat sambutan ka mudir sanawiyah. Kalima materi utama. Kagenap sesi tanya jawab. Ketujuh penutupan. Langsung wae ka acara kadua nyaeta maoskeun ayat suci Al-Qur'an nu bade dimaoskeun ku Ananda Rizky AB di 8D. Atur nuhun ka Ananda Rizky AB nu tos bade maoskeun ayat suci Al-Qur'an. Semoga nu dibacakeun barokah ka urang sadayana. Amin amin ya rabbal alamin. Katilu laporan salajengna laporan pupuhu ku Panata Calagara. Ka Panata Calagara waktu dan tempat dipersilahkan. Atur nuhun ka Panata Calagara nu tos bade nyampaikeun laporan. Salajengna sambutan ka mudir sanawiyah Ustadz Isep Saifuddin dipersilahkan. Hatur nuhun ka Ustadz Isep Saifuddin nu tos bade nyampaikeun sambutanna. Langsung wae ka acara nu ditunggu-tunggu nyaeta Materi utama nu bade disampaikan ke Ustadz Rofiqi. Ka Ustadz Rofiq, kepadanya dipersilahkan. Atur nuhun ka Ustadz Rofiq nu tos bade nyampaikeun materi-materi nu bermanfaat bagi urang sadayana. Salajengna sesi tanya jawab nu bade naroskeun dipersilahkan. Atur nuhun nu bade naroskeun. Naroskeun kana materi tadi. Semoga ilmu nu didapatkan bermanfaat bagi orang sadayana. Alhamdulillah sadayana runtuyan acara parantos kahaturkeun kalawah lulus banglus upami teh mah seueur kakirangan sareng kirang nyugemakeun dina prakana. Atas nami Panata Calagara simkuring nada sihampunten. Hatur nuhun ka sadaya asatid hadir dina acara. Hayu urang babarengan nutup ieu acara ku doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi walil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.